Gi, 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 Iya mang, can sarenya sia. acan mang insom. Sia kadang mikir kieu teh Gi. Teu mang, Kayak heula aing can anggeus ngabangus teh. punten mamang. Sia kadang sok mikir kieu teh Gi. Kumaha nya ngeunahna jadi jelema? Ya enakeun emang bisa ngent. Astagfirullah Ogi, awon. Awon kitu teh sia. Urus mang. Teu kenging kitu awon ari sia. Diajarkeun ku saha sia mani ngomong kitu si Rogi, da aing mah teu ngajarkeun. Ku si Sarul mang. Tepkeun si tetong dilayanan si Sahrul mah mesum. Si ngomong kitu we pamali ker. Emangnya naon mang? Ieu kitu we bukan nama pamali tuh disebutkeun deui. Ya tuh, Tungguan gege bakal nyawa sorangan. Masih di bawah umur pan si Telin. luka mang. Karek umur sabaraha teh si teh? Poho dia aing. 6 tahun mang. Tah ke tahun hareup ku aing bejaannya. Ya mang. Tadi teh kumaha mang? Jadi jelema pun ngeunangeun teh bisa naik mobil, naik perahu, main Mobile Legend. Nikmat hirup jigana. Teh jiga urang ge karek nyegrok ge geus diboro anjing. Di boro teh naon mang? Di tema ker ku bedil angin nepi ka modar sih deh. Lah, emang ulang salah naon mang pakai bahan. Teuing teh mata kaing aing jadi jelema ge ngapal tuh. Ya padahal teh nangis jadi jelema. Nah kitu teh we jelema makanan aya anu kalakuan tiga pagi. Hah? Jika urang meureun.